Soleh asal nama hukumna sunnah, tapi karena jadi syarat sahna sholat, nu mana sholat teh wajib, jadi weh ngalaksanakeun hitan teh ngiring wajib. Kartos Bu, aya fadilahna ngalaksanakeun hitan teh. Sanesa ukur wajib hungkul aya manfaatna. Nu kahiji li ta'abbud pikeun ibadah. Nu kadua li ijalatin najasah ngaleungitkeun najis. Pan lamun budak lalaki teu acan di khitan mah khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk. Apan geuning nu teu acan di khitan mah bentukna teh kitu siga kukupluk. Terus Bu, talamun paham pangate khawatir aya nu teu kaluar matak jadi najis. Jantan saur ulama fikih nu apik mah budak lalaki nu acan dihitan ulah waka dicandak ka masjid. Bisi di bumina papang nu diwasuhna luar hungkul aya keneh nu nyangklung di jero. Kitu. Nu kadua hikmahna dihitan teh li ajli sihah supaya ngarah sehat. Pan tadi teh lamun kahampangana aya nu nyangklung teu kaluar sadayana bilih infeksi janten panyawa. Matak ayeuna mah Pak nu dihitan teh sanes Islam hungkul, tapi agama anu sejen oge ngalaksanakeun khid karena untuk kesehatan. Lamun tos dihitan mah pan bentukna teh beda, nu asalna siga kukupluk jadi siga helm. Leres teu? Matak najisna kaluar sadayana. Eta tilu. Nu kaopat hikmahna hitan teh lil kabiroh supaya ngarah gede. Ibu-ibu resep nu leutik resep nu gede. Eta hikmah nu kaopat teh ngarah gede. Nu kalima terakhir hikmahna ngalaksanakeun hitan teh li ajli ladah supaya ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Tangke eta mah karaosna lamun tos nikah. Kabri bade naros ka ibu-ibu, leres Bu genah. Araya ya teh. Da kieu Pak ngaji di bawah serius tiluan heulai. Bu leres genah. Punten we loba tatanya sabab can ngasaal. Leres cenah genah naon buktina ieun seueur murang kalih. Apan budak oge teh hasil tina genah. Betul? Jadi ayeuna sahibul hajat ngahitan nu janten murang kalih teh ujang rizki eta termasuk kategori ngadidik murang kalih diwauhkeun kana syariat Islam. Tapi kade sahibul hajat teu kenging ngaraos atau ngadidik budak nepi dieu. Panandang ngayakeun acara sakieu megahna tong ngarasa cekap sabab masih keneh panjang perjalanan jang rizki teh. Ayeuna nu kaopat kewajiban sepuh kanu janten murang kalih nyaeta wajib ngarahkeun. Da budak mah teu bisa neangan arah sorangan. Leres teu? Saur Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama anging indung bapana nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Babarina mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh urang kali anu pinter arahkeun ka sakola, tapi lamun hoyong gaduh urang kali anu soleh arahkeun ka pasar. Kedah tiasa ngarahkeun kumaha sepuhna budak mah. Matak nu salajengna kewajiban Bapak Nandang Ibu Komalasari kajang rizki teh wajib ngarahkeun tangtukeun budak rek kumaha geden. Kahartos sadayana
tak eta kewajiban sepuh kanu janten murang kali teh naon wae cenah. Iya iya. Da aya nu nyora. Da kitu ari di Bandung mah jamaah teh sok gaduh gelar barho. Begitu bubar ari di dia wah jauh beda lah. Kahiji wajib ngabiaya, kadua wajib ngurus ngurusan, katilu ngadidik sing leres, nu kaopat ngarahkeun sing sae, tantukeun arahna bade kaman kahartos sadayana. Alhamdulillah. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Sakali deui ditaros kahartos henteu. Awas jadi henteu. Hapunten ieu panandang ibu kasih sanes kirang sono, tapi kumargi abdi badang tos rada leuleus wanten tos rada serak teras-terasan ulama. Alhamdulillah ti sasih Syawal dugi ka ayeuna teu acan diren-diren ulama teh siang wengi. Amplop geus meunang sakarung satengah. Da abdi mah